Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat, cilung, gumilar luluncatan luhuran batu. Breh tika anggangan oge guha si colat sabot maneh nak ngalieup nempokeun ka luhur keur milih jalaneun anu rada hade pikeun liliwatan anak gorobas teh gaur sora maung menihan daruan. Kolebat kejeleng aya nu ngalayang tina luhur batu nuju ka manehna. Gumilar rikat luncat ngimbangan anu datang ku gerakan pamacan. Rada curiga oge bisi anu datang teh lain si colat. Cilung hiji maung sancang ngadangong hareupeunana. Tetela geuning si colat. Kabireungeuh cirina anu ngagedat dina tarangna. Colat poho deui anu ka kaula? Gumilar nanya bari taki-taki. Gaur si colat nyuara maneh mata keuneur. Lamun manusia mah manehna teh nemalan. Tacan poho meureun kitu. Lenghoy ngalagedai bangun tenangan. Berak depa bari guram gerem ngabagiakeun. Syukur atuh masih kena ingat mah colat. Urang di jero guha atuh nya. Teureusna supaya rineh colat. Bari jeung cilung gumilar luncat kana luhur batu terus neker nanjak. Ngalieu ka tukang si colat ngalenghoy nuturkeun bari terepeh guram gerem. Ngarasa bunga meureun pedah tepung deui jeung sobatna. Bus gumilar ka jero guha diuk tina batu lempar, bruh breh kalakuan manehna anu ka tukang-tukang narembongan deui. Terojol si colat nyampeurkeun. Gog depak gigireunana bari terepeh guram gerem we. Gumilar malik heg hulu si colat teh diusapan. Tarang aranja kakoncak enak mah colat. Gumilar nembongkeun ka sonona. Bari tunyutanya kawas ka jelema we. Kade bisi dibedil kutuan colatnya. Jangan hakaneun mah ya sabisa-bisa di dieu we da moal kakurangannya colatnya. Puguh oge sato dibawa ngobrol teh ukur bisa guram gerem. Tapi pikeun gumilar mah jadi hiji kasugumaan oge tepung jeung si colat teh. Bari ngusapan huluna anu nyangheuy heg manehna gogoleran angin ngahliwir nebak tina sungut guha. Puguh we mangkaning tas cape nya jadi kanikmatan. Sanggeus seubeuh sasonoan gumilar ini deui rek neruskeun larampanana nyaeta ka Cibalieur nepungan pamajid. Kasampak teh nu didatangan keur aya atuh teu kira-kira bungahna pacampur jeung kaget didatangan ku gumilar teh. Ai geuning ujang na lain ka Garut jang pamajid hari weus-weus nanya. Teu sirikna ngarontok nemungkeun di kasonona. Teu acan Pak. Neme kacipacing disusulan ku paraksa margi nyuyum tedamang walon gumilar ai kutan
Nah aya beja ka dieu mah jang ngadenge pamacid aya semah. Pak Gobang anu imahna teu jauh ti dinya ngagurutak nyampeurkeun. Ari gok ari gabrug we teu selikna silih rangkul. Teu siga-siga urut musuh. Itu ieu gepriak pada ngaku nembungkeun di kasonoan. Asa pisan kagunturan madu pikeun Gumilar mah. Kalawan teu dipenta teu naon Gumilar ku Pamajid teu dibikeun tereh-tereh balik. Manehna terus digemleng sagala ilmu panemu Pamajid kabeh diketrukeun. Ka Pagobang onaman teu sakabeh ilmu dibikeun. Kasurti meureun moal pibisaeun mawakna. Nya atuh kapaksa nu tadi nangan ukur rek sapoe teh jalikana sababaraha poe. Sakitu mah Gumilar teh calakan bubuhan di manehna sasat geus sagala nyampak. Bubuh awakna padat digemleng ku mangrupa-rupa ilmu. Atuh bisi dedepeun ka anu dibedeng Pamajid geus ngajurungkeun Pagobang pikeun ngabejaan kaki raksa yen Gumilar dianeg gitu deh ku ka Aki Sidik. Katujuh poena bada magrib Gumilar kalawan dibarengan ku Pamajid arinit ninggalkeun kampung Cibalieur. Ngahaja init penting-penting supaya tiis ongkos caang bulan. Waktu Pamajid jeung Gumilar keur jongjonnikeun harita geus deukeut ka lemurna Aki Sidik. Kolebat aya nu kokolebatan katojo ku sinar bulan. Sidik jelema dedegna cangkung bukna ngawid-wid tembong katebak angin. Kolebat deui katempo siga aya nu ngacuringkang ka lemurna Aki Sidik. Di kajauhan kadenge sada suara manuk di sada ngawik-wik. Puriding bulu punduk Gumilar ngadadak sarengkat. Reg manehna ngaraneg netegeun heula hatena. Sanes tentrem kalawan kasurungku kacurigaan. Koclong Gumilar ngablesat nuturkeun Pamajid anu geus teu heula ngablesat. Tetela anu ngolebat tadi teh hiji jalma anu tacan karuhan lalaki ata awewena. Sabab nilih kana buukna anu ngarumbay sarta katembongna langsung muru ka imah Aki Sidik mah jelas manehna lain tukang kiridik. Tetela anu ngolebat tadi teh hiji jalma anu tacan karuhan lalaki ata awewena. Kolebat Gumilar jeung Pamajid ngudag anu keur salungkar maningan sajorelat muru ka imahna Aki Sidik anu lega burwanana sarta nenggang perenahna. Aya sababaraha tumak mah antarana. Ngadadak eta jelema teh malika tukang satos ngacegak ngawangun kuda-kuda pancu. Sedengkeun dua leungeunna diangkat aya di luhureun sirahna. Dampalna meber duanana. Panona hirup seukeut merong kanu anyar datang. Paneureunana bari disada wik-wikan. Awas yang Pamajid ngaraneg. Bari nahan awak Gumilar anu aya gigireunana. Saanya nama sanajan teu ditahan ku Pamajid oge Gumilar geus miheulaan ngaraneg. Ngarasa kaget ku gerakanana ieu jelema. Anu sakitu rancingeusna nyaho yen dirina keur aya anu ngukunti tuturkeun. Padahal antarana masih keneh anggang naker. Komo mun ngingetkeun kana gerakan manehna jeung Pamajid teh teu pisan ngaluarkeun sorak. Geus da gue dina hate Gumilar yen ieu jelema teh tingkat pangabisana geus kacida luhurna. Jabat eta anu mata keung teh ku ngaluarkeun sora anu wik-wikan sagala.
nepi ka sakedapan mah bulu pun Gumilar muriding ngajuid. Ari Pamajid pangna ngagerong ngingetan ka Gumilar, manehna teh ngarasa kaget kumireungeuh pasangan Rabu Kelong anu hese pisan pitandingeunana. Manehna sorangan baheula geus ngarasa teu mampu. Malah hampir-hampiran binasa mun teu kaburu ngejat mah. Hiji pasangan anu mandiri bogana Ki Jamal anu matuh di padepokan Cilaut Eureun. Musuh manehna anu dina waktu ieu geus tilar dunya ninggalkeun alam rame. Prok panenjona bantrok. Boh Kisilah anu anyar panggih boh Pamajid atawa Gumilar. Sakedapan papelong-pelong pada nganung curiga patepung dina lain wayah. Turug-turug itu ieu oge puguh teu wau. Leuwih-leuwih Gumilar tadi geus ngarasa kaget kumireungeuh gerakan sarta sorakna. Ayeuna geus ngarasa kaget deui wae kumireungeuh rurupaanana. Sanajan peuting puguh caang bulan. Tembong sabeuleuh gejeurna eta jelema teh jangkung semukuru. Pakulitanana hideung lestreng. Tarangna sulah. Halisna ngawid-wid kanel. Bari paluna ngelok jero nakel kural giler herang teu katara bobodasna. Irungna jauh nyorotos ka hareup. Samu melengkung bengkung miyuni pamatuk ekek. Biwir duarana kanel huntuna tongar. Ronghok teu beda we ti sihung. Sedeng gadona leungit cadokna. Buukna ngawid-wid kawas sobrah dua di udara. Ari celina rebing teu beda we ti celi kalenci. Kulit beungeutna hebat mata kukurayeun bulu punuk. Darakok garicu teu beda we ti sesakuris. Ngintip kaula. Manehna nanya bari cumiduh sedang kuda-kudana caroba. Bayar. Daya bayana baraya kaula mah rek ka Pasidik. Pamajid hati-hati naker ngajawabna. Wah. Naon nalika? Nanyana beuki sewot. Mitra kaula ari andikanya naon anu seja lumantung lain waktu lumampah lumantung lain waktu lumampah lain mangsana kawas-kawas aya maksud lain. Pamajid malik nanya. Samaksud jangan ingat ngon kaula mah lain barayana mun teu disebut sabalikna. Tembalna tanes naker. Nah saha atuh andika teh? Pamajid ayeuna mah geus ngarti rek naon ieu jelema teh sabenerna. Cacing jauh teh nyaho ka kaula. Tapi teu lawan kalau nerangkeun ka bae. Tapi jawab heula padaya kaula. Nyaho andika ka si bongkok. Nyapuguh we urang Cikoneng si bongkok mah. Pamajid taki-taki ayeuna mah. Kaula guruna ye. Pokna beun nepak dada. Leungeun anu sabelah nama masih terangga. Horeng ieu jelema teh Pak Murtala anu memang geus boga angen-angen teu hade boh ka Aki Sidik boh ka Pamajid. Memeh pok Pamajid nyarita deui. Imah Aki Sidik anu memang tepati jauh ngadadak ngagebrai pantona muka. Katempo kacangan ku damar cempor di tengah imah. Aki Sidik nolojo katepas ngadenge growokna.
Teka atuh saya mah dibawa ngobrol di buruan Ki Majid. Anggur iya bawa ka dieu ka jero ye. Ieu teh nu ngaran si Majid urang Cibalieur ye. Kabeneran hayu atuh Majid. Itu geuning si Sidik ngajakan ka jero. Tete lah ngaran teh saluyujeng pangabaruh deui. Waspada permanatieu. Awasna keur sanajan kahalangan ku Anggang. Pamurtala sering haha. Ku ngadengi ngaran si Bongkok disebut-sebut lain wae Pamajid anu ngaranjug teh. Tapi gumilan oge sarua deui pada ruas. Kawas-kawas bakal aya kejadian nu teu bener ieu mah ye. Sigana moal beres. Teu sangka perkara ti heula anu aya patula-patalina jeung si Bongkok teh. Kudu we aya gantar kakaitanana. Ceukeureun tos hate gumilar. Jorelat Pamurtala nyamperkeun ka Ki Sidik. Dituturkeun ku Pamajid jeung gumilar. Memeh unggah ka golodog Pamurtala nanya heula. Teu salah ya. Alika teh ngaran Sidik ha? Bener kaula pisan. Hangel di ka jero. Masalah alamat ceuk Ki Sidik bari mesen. Kalacat Pamurtala ka golodog. Bus asup nuturkeun Ki Sidik. Gek maehna diuk teu jauh ti lawang bari sila tutug. Pamajid jeung gumilar oge blas-blus arasup dariuk deukeut Ki Sidik bari hatena mah teu luput ditapuku tanda tanya. Rek naon pikarepeun ieu jelema anu sabenerna? Walah. Bisa tabung kaulanya. Iya ya iya ge Kisila. Saha Kisila teh? Nu ti mana oge naon pamaksudan? Gancang ditanya sote. Nan ku kaula bisi bener andika aya kapentingan. Ki Sidik nanya. Geus teu make basa lemes deui ayeuna mah. Tapi ari leungeunna mah teu burung diasongkeun ngajak sasalaman. Kelanan Sidik Pamurtala kidaikeun nampana dengan Ki Sidik anu nyolongkrong. Memang kaula kudu ngukur heula supaya andika puguh nyang hareupadana. Anu nyarabut mah cenah ngaran kaula teh Murtala ngaran kaula. Urang kandang wesi guruna si Bongkok. Laku sakitu oge beureun. Andika geus cukup ngarti kumaha maksud kaula pangna datang ka hareupeun andika. Ceuk Pamurtala curugna papeta bari tina sungutna raceng ciduhna mura. Nepi ka kapaksa Ki Sidik, nepi ka mundur sieun ka sepretan ku ciduhna lantaran harita teu make masker. Oh, ku tante guruna si Bongkok. Ki Sidik malas nanya bari ngagelenyung. Ngaran adika teh Murtala ngaran kaula. Paingan atuh sakit hebat nali urang kandang wesi mah. Ki Sidik nyebutkeun hebat sote kana rupana anu teu beda ti jurig kuris. Rupa si Bongkok geus sakitu seremna, ieu mah leuwih puguh guruna anu geus kakoncara tukang teluh anu taya rasasanana. Memang ku ngadengenan yen ieu teh guruna si Bongkok oge Ki Sidik mah geus cop we dina hatena. Yen datangna Pamurtala teh dina poe ayeuna komo upama seug ningali tindak tandukna mah geus teu kudu disangsikeun deui, pasti bakal mawa balukar anu teu dipikahayang.
Kacan naon-naon geus nyebutkeun hebat sidik. Kumaha andi kageus surti kana maksud kaula ayeuna nyapuguh syukur atuh Murtala. Syukur. Aki sidik api-api anu balilu siga anu teu nyaho. Lentong sorana datar. Naon anu syukur teh? Pak Murtala nanya deui. Samu kaget dumeh aki sidik siga anu kriuk-kriuk sakitu rek di ala nyawa teh. Nya syukur we Murtala syukur. Lantaran tangtuna Andika cerek nuturkeun tapak lacakna murid Andi kasih bongkok lain kitu. Kubabalik pikirna Ki Irpai katengtreman jiwa anu mangkuk di pakidulan teh rada ningkat saeutik. Ayeuna ditambah deui ku Andika. Mun sabah mun kaula ngarasa bunga. Sada ngarasa syukur teh. Bener kitu Murtala. Aki sidik ngarelet bari ngarenyu imut anu ngandung harti. Jir. Gampang nakar ngomong teh sidik. Kalau datang ayeuna lain rek niru-niru si bongkok anu geus murtad di guruna. Tapi kaula deuk nyieun balitungan jeung jelema-jelema anu ngamurtad geunana. Ngarti? Kaliru Murtala. Tina lampah goreng robah kana lampah hade mah lain murtad. Tapi sabalikna eta teh ngaranna babalik pikir eta teh. Tobat ya ngaranna eta teh. Tah eta teh hiji karunia ti Pangeran Gusti Allah nyatana tandanding welas asih ka makhlukna anu masak piraku kaula teu ngarasa atoh cek Aki sidik dari anaker. Ulah waka nyebut-nyebut Pangeran sagar rupa sidik. Ieu mah perkara kaula jeung Andika. Na Andika teu ngarasa yen ku aya nasi pongkok jadi nginuk ka Andika teh. Sanyana hiji tangtangan pikeun kaula mah. Pak Murtala nyalitana bari poporongos. Huntuna tembong nyenghoal. Ngarangan manusia nu boga budi rumasa. Gelar kadunya aya nu nyiptakeun. Usik Malik aya nu ngobahkeun. Moal bisa leupas cina mieling ka kholikna Murtala. Saperti kayaan Ki Irpai atawa si bongkok rea. Babalik pikirna teh samata-mata lantaran hidayah di Pangeran eta teh. Cingan jadi lebah mana tangtanganna pikeun Andika Murtala? Aki sidik sabisa-bisa hayang ngayakinkeun ka Murtala. Tapi Andika geus kalantaran keudana sidik. Si bongkok teh murid kaula deuleu. Anu geus ditawacuhan ku kaula. Akhir-akhir jadi ingkar teu nyieun ilmu kaula tina dirina si bongkok. Anu matak ayeuna kaula datang ka dieu pikeun nyieun balitungan deuleu. Ngarti nama sidik. Pak Murtala bangun anu nguyup untuk. Ngomongna nyaheuras nyateas alabatan batu. Pokokna mah nu macam-macam jeung kaula kur balitungan jeung kaula. Saya tanggapeun Pak Dik mah. Hiap jeung kaula rek ngayakeun balitungan mah. Lawanan ye si Majid Murtala. Pak Majid anu teh tadi jeung Gumilar nyaksian anu adu renyom geus mimiti leungit kasabaranana. Baina pak dadana maehna nguniang cengkat. Beungeutna beureum ngembang wera sedengkeun huntuna kadenge kekerotan dan geus kasila nafsuna. Sabar Ki Majid, sabar heula.
tahan heula. Teu hade ngagugu nafsu. Ngumara amarah. Diuk we heula. Sok diuk kalinya. Ceuk Aki Sidik mapar amarah pamajid. Atuh datuman panik. Diantep teh kalaka beuki ngunghak, beuki campelak. Asa ieu aing uyah kidul pisan ieu. Pamajid anu nafsuna geus nguwung-nguwung tapi nurut mah teu burung. Gek deui diuk dina urutna deket Gumilar. Gede hati woy. Urang Cibalieur Hag Majid daguan sakedeung. Batul Andika ngajakan heula ngobrol. Kawasna setengah hati euy. Ceuk Pak Murtala bari nyerengeh ngeyehkeun sungutna cawau bari seuri teh ciduh tina sungutna racleng atuh ngisa diukna da geuleuh ari kudu kaciduhan mah. Murtala memang lain setengah hati deui tapi eueuh hati kaula mah pikeun ributan jeung Andika teh. Naon perluna urang ributan ngadu nambahan ribuhna kayaan. Cenah Andika ngarasa teu ngeunah ku kayaan si bongkok anu ayeuna robah kayakinanana eta mah perkara pamadegan masing-masing. Memang badannya ku Andika bisa dikawasa da puguh ka murid. Tapi ku keyakinan mah teu bisa diharu-biru komodo ieu mah robah keyakinanana. Sasat menang hidayah di pangeran. Lain sapeda tunduk taluk ka kaula, da kaula mah teu rumasa ngelehkeun. Anggur mah kudu atoh. Kudu jieun conto maehna teh. Anu nurutkeun pangakuanana maehna teh salina aya dina kamaksiatan gawe hasud hidengki jail karniaya ka babada manusia ngan sakada ngarah meunang ruruba. Tapi ayeuna manehna geus ngarobah adat kayakinan anu mata kalugikeun ka babada kaula. Alah asa teu kahardi. Teu kahardi bisa namun Andika anu jadi guruna. Anu dina ilmu panamuna leuwih di si bongkok make rek terus ngadalon-dalon icikibung dina kamaksian jeung dosa. Aki Sidik sabisa-bisa hayang nginsapkeun pamurtala anu bedang wangkelang. Wah, bulit-bulit cerita teh euy. Kadeng Sidik teu kaharti ku aing mah. Andika sorangan ayeuna hayo make hayang ngarobah keyakinan kaula. Moal rame dunya teh euy. Sidik, lamun eueuh jelema goreng sarta baris tiisieun di alam dunya teh mun seuk jelema hade kabeh. Pamurtala bari neuteup seukeut Aki Sidik. Maksiat ceuk Andika kitu sote. Da ceuk nu butuheun ilmu pinemu kaula mah sabalikna. Kaula teh dianggapna hiji panulung pikeun jalma-jalma nu hayang sugema hawa nafsuna. Anu butuheun gawe lemes tapi bisa mergasa. Eta teh kalakuan anu salah teh. Teu menang kitu laku lampat. Justru urang mumpung kene hirup eureunan gawe anu codeka anu ngabalukarkeun nu lain. Bisa cigebrus karena masalah dosa. Perkara kawani mah saban jalma oge ngabogaan murtala. Ngan kudu puguh ngalarapkeunana.
lain kawani seperti Andika wani ngalaju nafsu anu sakitu sarakah angkara murka anu temahna leungiteun akal anu akhirna ngababi buta leungit bebeneranana saperti ceuk Andika tadi. Andika teh jadi panulung pikeun jalma anu hayang nyugemakeun hawa nafsuna sarta butuheun ku gawe lemes tapi mergasa ka sasama manusia. Tah eta teh kalakuan goreng. Jelas Andika teh salilana ngan ngagugulung kana atawa kana siatan doroi dengki jail kaniaya kapapada jalma. Ari sifat dengki kapan eta teh biji tina budi pakarti anu kacidas aebna jalma anu teu iman ka pangeran. Coba ku Andika lenyepan sing bener kalawan ngagunakeun pikir anu sehat. Nah Andika teu ngarasa ngahelas atawa watir ku mileungeunna jalma-jalma anu babalongkengan ngutahkeun getih nepi ka ngageleuyeung tumpak pasaran. Oge lain saurang dua urang tapi geus aya puluhna malah ratusna. Eta kabeh teh hasil buah gawena. Buah gawena Andika nu jail doroi. Na moal aya balukarna engke di yaumil akhir. Anu mangrupa balitungan naon anu pigawe ku Andika keur waktu didunya. Aki sidik nyaritana bae neuteup seukeut mencong heherangna panon pamurtala anu jauh ngelok tina kongkolakna. Kolokahna we cuk. Si Murtala mah kudu dielingan deuleu teh. Lantaran geus cukup ngarti wani migawe wani jeung tanggung jawabna wawalasna di akhir. Saha anu geus nyoba, saha anu geus nganjang ka paketo sidik. Cenah aya sawarga jeung neraka nu mana teh sidik? Kaula mah teu sieun. Pantes buk Andika geus bodas kabeh. Da jauh teuing mikir teh. Sieun ku anu tacan karuhan. Tapi deuleu ieu si Murtala. Moal gimireun sanajan kudu kokojayan di neraka oge. Pamurtala nyalitana bari ngasongkeun dadana heg ditepak-tepak ebreh dadana buluan. Nauzubillahi min dalik. Teu hade ujub sakabur Murtala. Mangka inget, mangka waspada. Ajaran Rasulullah nerangkeun. Yen aya tilu anu bisa ngancurkeun manusia teh. Nyaeta hiji gugon tuhon teuing dina kabatilan. Koret kumaha teu bisa dikoet ku anu ngeked. Kadua satya kana nafsu jeung anu katilu ujub sarta takabur. Ujub ieu aya 5 bagian. Ujub lantaran ilmu, ujub lantaran ibadah, ujub lantaran cita-cita, ujub lantaran harta jeung ujub lantaran kakawasaan. Lantaran ujub manusia tinemu jeung kagagalan anu akhirna ngarempak larangan pangeran. Kitu deh jelema anu murtad ka pangeran ngarasa hina mun seug dititah nyembah ka pangeran. Nu kitu teh Murtala murtad anu panggede-gedena teh. Teringat yen sadar. Teringat tersadar yen asal dina teh di mana. Saha anu nyeuna, saha anu musik malikeunana oge saha anu ngalizgianana.
manusia didamel naku pangeran es tuning diunggulkeun ti makhluk-makhluk sajena dawuhan mantena dina Al-Qur'an sanyana manusia diciptakeun teh dina adeg pangadegna anu panghade-hadena tuluy kami bakal malikeun manusia kana hiji tahapan anu panghandap-handapna angin jalma anu iman sarta amal perbuatan anu hade tina naon asal muasal manusia teh kina naon asal muasal manusia teh Murtala yeuh dina Al-Qur'an keneh aya rengkolna Gusti Allah anu ngahadekeun kana sakabeh barang anu damelna jeung ngamimitian ngadamelna manusia teh tina taneuh. Saterusna Gusti Allah ngadamel manusia jeung turunna teh tina mani. Nyaeta cai anu geuleuh, keumeuh, hina. Ku kituna Murtala naha pantes upama urang ayeuna make boga rasa ujub. Sombong jeung takabur Murtala Padahal dawuhan Allah keneh natrat. Teu sapati-pati kami ngajadikeun jin rejeung manusia angin maranehna supaya nyerembah ka kami. Nyembah ka pangeran dina harti ngajalankeun sakabeh parentah. Ngalaksanakeun sakabeh parentahna jeung nyegah sarta ngajauhan kana sakabeh laranganana Murtala. Saluyu jeung dawuhan mantena keneh kudu aya di antara maraneh anu ngajak kana kahadean jeung marentah kana jalan anu lempeng. Bener sarta daek nyegah tina sagala kagorengan patutan. Jalma anu kalitu teh suning jalma-jalma anu kacida bagjana Murtala. Aki sidik nyalitana panjang lebar tur dari pisan. Mengos montong leurewe cowae sidik. Teu kahati ku aing mah deuleu. Ngomong naon sedih. Si barang hubura kadunya oge kaula mah geus ngambu ilmu anu kieu. Ilmu kaula mah dina sakali niup bisa ngahasilkeun duit ratus-ratus. Ayeuna mah anu cinek wae sidik. Hade kaula bakal tunduk taluk kana ilmu andika, tapi cabut heula nyawa kaula. Tapi lamun andika eleh ku kaula, alamat disedot tagetih andika ku kaula. Ayeuna mah montong loba omong. Urang ijen patutunggalan. Urang pateas-teas tulang paliat-liat kulit sok di neraka eta mah. Ceuk Murtala cung meh nanangtung palona hurung nandakeun jalma anu pinuh ku nafsu setan. Kumaha sidik? Uning kalaka ngajedog wae teh. Lamun nya andika ngawakilan jalma anu balageur balenar, tah ieu kaula si Murtala ngawakilan jelma-jelma anu sok andika mah goreng teh. Iya adik kekeh teuing mah. Andika hayang ngadu tanaga jeung kaula baeu teh teuing Murtala. Kaula mangandar mangayonan ka hayang andika anu teu bisa diponah deui. Tapi kaula mah teu boga hak pikeun nyabut nyawa andika. Angin kersaning pangeran anu maha kawasa Murtala. Walon aki sidik bari nangtung. Aki gumilar ngagero. Anu maksudna mah minta izin yen pamurtala teh rek diayonan ku manehanana. Dalahkeun bae jalu. Rek dilawanan we ku aki pribadi keun cicing-cicing we di dinya.